saparakancan nyedongkeun pak ngada Gusti sihoga pukul salat wisma bakti keriring nadade jibus nadade jigawasa ungkon ngariksa sendiri paparin jalan-jalan di papaya jalan-jalan anu dipiridho Gusti oke keperat kerukunan utus seni ngawaris kebudayaan keturunan kebudayaan keturunan sampai penderi mati jaman ke jaman ceknya mati lupa makan lupa putra putri oki jari putra putri jadi silakan ya pupu ngajati sarini hati nada diji ya kawasa uji aji mujas medisi take sinungku di payung sedaya
apa nih? Apa? Kita di rombongan jagat sunyaruri. Ayan, atuh ngaleukeun deui ngaban ngaleukeun saya pada narongkong. Lamun orang cacampuran ulah lawan kamondeun Naon margina? anggur masih elingan sangkang aya kamanyuan.
gandeng lumayan panglipur Sekerobelis nyandang ngajung-ajung anyangnya kali teh yang lupakan mewaris wayang teh ngandung pelambang manusia nu kumaha lampahan tong disarang tang tumeuna nu wajib dina-dina dipibabak dipupusi ngapakenis ujang Superman dipupusi anu ngendangna sae anu ngagama minaka tumbal pangwari jangan kesak mun urang eling wiwitan tang tumeng kamalingan aku sok pake aturan sakala jangan anyang nyang jangan kesalahku jangan kesalahan sampai coba disilang lagi jaga dengan sawa siung
buka panggung rek mandeg Purwasi nenggi Purwa mantra mantra Yahawinullah iya sosoro tigantinang pamutusi cinarita saking pun dados kangganing carita ya hukum gebang siwa siwalan ayu pada tumaretes kang tumaretesanana astaga gawirakan kalawan mata asta hartosipun tanah kangga banyu wirai kulinawi tanu mangsi patra kala untel gumulani kang aksara jawi inggih kang sawidak perkawis kang pinuncal eka kelawan dasa eka kosipun sawiji dasa iku 10 jasana para wali salapan ka 10 tunggal wali iya kang kemarku panalar sogi kupanarati Masingan carani kita masing-masing cari kita masing-masing cari kita masing-masing cari cukup sawi wonan sing taat karena program kemarin nyelindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan anu dilana kalaya nyebat asmaning pangeran nu kagungan sifat maha murah lan sifat maha asih
nuluikeun catur nu kapungkur medar carita zaman baheula anu natra ti bihari dugi ka kiwari pinterna para pujaga baheula ngareka sastra jeung basa binakitna para wali ngulik pangarti jeung silih anu didasaran ku budaya diluyukeun jeung agama sang kantong pakia-kia pada mah pantes adeg-adegna pada mah pandekeun kayaan caritaanana anu luyu jeung zaman tur nu ngajamanana dina bag-bagan carita pawayangan teu kirang sareng teu langkung nyarioskeun salah jeung bener adil sinareng murka heureul sinareng girang kafir sinareng tauhid milaki naryakan tuturuning catur bubukaning sinarita terus kawontenan di pagelaran lebet Nagara Astinapura pranyata di Karaton Gajah Hoya nagara anu subur makmur gemah ripah roh jinawi aman santosa kerta aran raharja nagara anu beunghar bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit anu nyaki nyakrawati ngabahu dendas lima ngantipan sonana ingkang boten wenten malih kejawanipun ieu Sang Mahaprabu Duryudana Yuja Kapitana Yudhistira Putra Yogendari Suta Agemah Kunta Binokasri ditaretes inten rinukmi hulu mempur herang gumabian di sapengkereunana ieu Sang Nalendra pranyata Arya Sangkuni Pati Supat Yopati Agandara anu dina waktos ayeuna ngagingsir linggih para pini sepuh sadayana pranyata Resi Bisma di paguron luhur Talakanda oge Resi Dorna di paguron luhur Ajar Sokalima sadayana sami ngangkos kana dawuhan Sang Prabu iya mantos sabdana lindra Sriti nuning pasewakan busana manekawan busana manekawarna
sewakan busana menikah busana menikah warna puspiteng hudiang yang pajrahing sarwarong iya catur keprakang bukaning sinarita nyarioskeun kawontenan di pagelaran lebet Astinapura di Kraton Gajah Hoya dina waktos ayeuna ieu Prabu Duryodana aging silih para pini sepuh sadayana Resi Bisma lan Resi Dorna lami-lami ieu Prabu Duryodana nikah kenal permisan upama nikah kerem kadiamasan sineramahya matukan rahmapat lami-lami nikah kedadak tenisan ieu Prabu Duryodana paman gunding anu diangkir parantos sumping anu diantos parantos jongkok papayun linggihna paman adalah anak Prabu langkung ti payun nyangakeun sembah pangabaktos kaunyuk panjenengan anak Prabu mugi tapi kalayan kabingahan kalayan kalihna perkawis bomanawi kakirangan tata titi duduga prayoga colokok sareng saja bina nadagung sewu cukup lumur jemar hampura empat dada anak Prabu mangga anak Prabu dina waktos ayeuna para pini sepuh parantos aya mangga geura sawekeun bae anak Prabu mangga piantos pamen mangga eyang Resi Bisma kapayun linggihna eyang sata kanjeng kaula bagea eyang bagea sepuh kasepuhan ti Talkana baguran luhur Talkana mangga kapayun sepuh bagea Duryodana sampuni pembagemu aku terima kanti lekul kuning ati simpen uluning ati pundehi mastaka kapayun linggihna iya cukup di oge kalihna perkawis nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan yang ageng sumawenten alit ti kaula iya perkara kasalahan mah tombol dipenta adalah teu dipenta oge geus leuwih ti heula dihampura iya kangaranan kolot goreng patut lamun teu bisa ngahampura kanu jadi turunanana komo eta budak lamun teu dihampura ku indung jeung bapana meureun lautan dosa sabab keterangan ngetelake pangeran moal ngahampura ka eta manusia lamun eta manusia teu dihampura heula ku indung jeung bapana
Hidung tunggu rahayu Bapak tanggal derajat hayang agung hayang manunglah rek muja ka gunung tapi puja nu agung tur penta dua itu hayang jembar hayang bagja ulah rek muja ka sagara tapi puja nu makawasa tur penta dua jadi Bapak jeung deui eya sok sanajan geus sakieu kakolotanana tetep ari kasalahan mah teu bulung wae aya kangaranan manusia tumpul tempat kaluluputan tangah tempat kalepakan sengit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isu kurang pada silih hampura jeung iya batur nuhun ya satuluina aya naon Duryudana lanan adkosa kedape ya paman residurna kapayun linggihna paman alah kakang tua kapayun kakang tua kaharep dorna kaharep olo asa bagja nger mang dina waktos ayeuna bagja pisan pembage salira teh katampi umang dina waktos ayeuna nya umang dina waktos ayeuna teh beun nepi ka kieunan Gusti nu Maha Agung meuni sagala bro-broan sagala disuguhkeun malahan dieu teh aya jalabria Kang Mang teh aya kremes nya nuhun ah kapayun atuh linggihna kakang tua cekap di dieu bae nger cekap di dia wae nya cekap di dia oge nya alhamdulillah tiasa ka dieu nya bagja mang dina waktu ayeuna teh usum naon di ditu kakang tua ayeuna teh keur usum di ditu teh keur usum petasan nya parayeuna teh tahun baru nya tahun anyar ai di ditu sami tahun baru teh tanggal hiji yes tanggal hiji di mana-mana ge nya ceuk sidang isbat man ngali hilal mah tanggal hiji di ditu sana apa dayang teh MUI Pak nya malahan si Aswatama mah babakaran keur peuting babakaran naon ya nya ngan babakaran teh sepi wae teh biasana rame tahun baru teh kapaksa we ngabakar pom bensin rame kitu Aswatama teh talang mah Aswatama kali na perkawis aya keur satimana naon ngeuraan asa rareuwas mang dina waktos ayeuna teh tangsa diajeng-ajeng siang kundalu keur sahani malan salira aya keur satimana naon ieu teh nepi ka kitu nya ieu ti kasepuhan kita kana nya teh temen teh teu kataros nya dama ada ya hibar pangestu taharep yuk ngadorna cekap mahiu nya ai di itu masih kene corona ya masih we sungan aya Omikron sarua mohon sang narena aya naon ieu teh cobi mangga geus saurkeun bae anak Prabu kieu saeus namaya cobi Gusti Prabu saperkara kaula teh negrakeun rasa kasono gede wayana urang teh tos lami pisan teu ngayakeun babadan tenan sapertos kieu tenan rupina malangki kieu teh laras no nya ngariung sapertos kieu teh langki pisan da kumargi nya kitu teh ya waktos atuh Pak mibana kasibukan sewang-sewangan leres kanu pancen sewang-sewangan mibana pancen sewang-sewangan mang oge di ditu di pakuron luhur ajar sokali mah ayeuna teh lieur anger apa nu cepet sibuk naon ya ayeuna teh daring keneh itu nya yang teh Google Zoom wae lainna naon heueuh ayeuna teh budak anu daring kolotna teh komplain budak daring kolotna anu daring darah tinggi adat-adatan hayo adat-adatan yang ngarepan budak nya tapi sapalih mah aya dilebatkeun ieu teh digilir oh gitu ya disip nya ai di pakuron luhur tah kana sami sarua we tur mohon
naon kitu nu matak teh kitu Kesadayana sanes kurangna wanda ayeuna teh kapan Hawatos nya hawatos ieu teh barudak teh bisi kajongjonan teuing da geuningan dibere HP teh kalingan diajar kalahkan nyieun game online kalah selawat ge. kalahkah main naon mobil ganjen teh Mobil Legend. nya Mobil ganjan lo. pajarkeun teh loba bocil FF ingat teh Ari aya main teh ya. kakolotna teh cenah top up gitu Top apa? make jeung aya istilah mabar naon teh Mabar. anger apa mabar ai mabar teh mamas badeuk naon lain main bareng gitu eta mah kutomo nya da eta gitu margi lebar pisan ayeuna teh upami kajongjonan budak mora duh margi eta teh aset nger Aset. Tulang tongkongna. sabab ari maju mundurna hiji bangsa kumantungkan budak morana Mantu generasi. cek budak naon cek bahasa kaler mah young today is leader tomorrow. Aduh, naon artosna teh? Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Aya ku apa ya? nya Lebar umpami teu diolah mah SDM teh kudu dikembangkeun sumber daya manusia anu handal jeung berkualitas. Sabab lebar di negara kurang dina waktu ayeuna teh nagara teh keur subur makmur gemah limpah lojinawi sumber daya alamna anu sakitu melimpah Balawiri. malah cek multi tulimah nagara urang teh ibarat sekeping tanah surga yang dihamparkan di Nusantara. Eta teh. Cek lagu mah bukan lautan hanya kolam susu Aduh. nini nunutan aki nyokelek Lain. nah kita jauh teuing kakang tua jauh teuing ka siniran teh Aki Nah, nyopet. bieu teh kumaha bieu teh bukan lautan hanya kolam susu nini nunutan aki nyokelek Lain. jauh teuing teh nah ada tuh jauh atuh susu jeung kelek mah deukot Aki mah nyopet sih. tong deui wae Boleh wae kelot. udah situ udah tuh ya Ya. si sangkul ini berarti udah mancing wae Sok naon ya? itu nu mawe Sok komporan wae teh. lurus iya semua nu matak ayeuna dina waktos ayeuna teh mudah-mudahan normal deui aya ku tahun anyar teh Amin. Aya kemajengan. aya kamajuan Ya, mudah-mudahan. nya mudah-mudahan atuh corona teh leungit dalam mun ditanya madorna sieun ku corona sieun Nah, maka jeung sieun ya. nah sieun teh ku corona geuningan lain sieun ku pangeran Ya. oh ku pangeran sieun ku corona sieun Ya. nah Naon bedana? padahal apaan eta teh corona teh jieunan pangeran mah jeung sieun atuh Ya. kapan ye ari corona teh makhlukna pangeran aya sababaraha makhluk pangeran anu kudu dipikasieun Ya. sok sakuni lamun panggih jeung mau dileuweung rek kabur atawa cici kabur nah kabur sieun teuing eta kumaung sieun ngan beda mah sieun ku mau sieun ku makhluk pangeran sieun ku corona jeung sieun ku pangeran bedana teh saeutik Naon sepuh? naon tah lamun sieun ku pangeran deketan pangeranna Teh. lamun sieun ku corona jauhan corona nah eta Oh eta geuning bentenan naon. leres Nya sepuh. ieu teh sawatawis ngajauhan corona teh ku aya 3M Naon tilu? memakai masker Ya. menjaga jarak mencuci tangan eta teh Pak sarua jeung urang teh ngajaga ngajauhan Anjuran ti pemerintah. anjuran ti pamarentah teh Nya. leres lamun urang sieun ku pangeran deketan pangeranana Ibadah. ibadah pinuhan masjid teh Rek naon di masjid. rajin ka masjid ka KHS Udang-udang di sholatan nih. heeh nah teu era ari keur hirup para ka masjid Ya. ari geus paeh ka masjid geuningan jobaring panghareupna Ada kok dibolerkeun. heeh teu gablek ka era Ya. batur di tukang dari mah dihareup geus sok Pakai jeung pakai eta sarung. ceuk karpet teh aman samana wae sia teh Saka
kali sholat pakai saung saya tahu. Oh, nu mata kurang kudu ibadah teh kitu. Nya. Ngadoa ka pangeran. Tang mangoge di ditu diajar sakalimat teh kitu, ngabentuk siswa, mahasiswa-mahasiswi di ditu teh kitu. Dibudayakeun. Salian ti nyeun pintar, Nya. diasah dina intelektualna, tapi mang mah di ditu nu kahiji mah akhlakna nya. Alak lah sagerupa we. Pribadina Nya. hade kasasama akhlakna loba ayeuna nu pintar geuningan teu gablek akhlak korupsi kaituna teh. Pinter ku pinterna. Pintar ku pintarna korupsi kaituna teh. Kebalingar. Pintar kabalingar Nya dia. Leres kitu nu mawi. Nya. Kalihna perkawis aya naon atuh ieu teh? Cabe sih. aya naon ieu teh Duryodana mangga ge sanes nama kieu iya